Kurang jalan-jalan ke Kampung Cisalak. Kampung Cisalak ayeuna di Desa Hegarmanang, Kecamatan Menggulang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, anu aya di negara Indonesia. Tah ieu jalan anyar ya. Jalan anyar ieu teh anu berasna ka rumah saha? Rumah saha? Mbak Marlin. Mbak Marlin. Ieu jalan nu bade ka Mbak Marlin ieu teh. Ieu mah saya. Ibu mah saha? Nih. Tuh, orang Cisalak arah raya. Tuh, Cisalak namanya bagus, sama ge aya gapurana ge. Terus ke mana? Tadi ya? Cisalak. Sasakalana dinamaan Kampung Cisalak juga nama pedah kapungkuna ieu teh kebon salak. Nya jiga teh kitu. Kadieu betul kadieu. Sapan deui. Aduh. Yang kabuh. Iya. Gimana? Terus kalau apa? Ada losnya ini. Masa